Kunaon durat teret po? Dek, Pulang? suga naik derajat ayeuna aing hirup. Sugan we aya milik atuh kulana. Ulah jadi bobotoh doma wae aing teh. Sugane jadi dewa. Jadi dewa atuh kulana. Oh, Aya peningkatan hirup teh. pagawean teh aing ngukur milu digawe macul di Pak Haji Mustofa di Cikoneng. Di Cikoneng gitu we. Sugan ayeuna naik derajat, naik harkat aing. Naik derajat. Nutur wae Haji Apo. Nah gitu sugane naik derajat. Sugan aing ayeuna mah jadi dewa mah nya. Ya mudah-mudahan ya atuh kulana. Ai milik Doakeun Gusti Batara Kala ayeuna sing jeneng sing hasil jadi pamimpin sawarga Manilokaho. sae kulat didukung. Hayang jadi dewa pangairan aing teh. Ada. Masih kene kersa gini ngenangan abdi nuhun. Bawa kejang terkerasa segala. Aduh. Oh nyeta. Tara-tara wake jarios gitu. Kapan tadina mau uing teh sok dikeploskeun geuning. Ante aya nama Pak. Nuhun ah. Ayo sekarolot diajar balalender. Weh, aya naon saudara? urang dek jadi dewa. Oh ayeuna teh didoakeun. Oh, doakeun ku jadi dewa. Doakeun. Sugan we salira ajeuna. Naik. Mudah-mudahan uing jing tulus naik derajat oh. Ulah naik beca wae hirup teh. Kudu aya peningkatan. Ulah naik. Meureun urang teh sakedeung deui teh di make up. Dibedakan jadi dewa mah diwedakan orang teh malah bakal jadi ketua mani bakal dicukur beren mah tong jabrik deing dah. Dah.
beda rek jadi dewa mah macet. nyiksa sia ka aing aduh. Aduh, ngeunah balekung si susukan. Pasti. Luar biasa. Salah, jika Pak Haji Dinar nya keur ngabor. Aduh, ngeunah. Ada redek. Ngeunah. Ara reudeuh oh. Ada redek Kang Damur. Thank you. Makini kan. Merci beaucoup. Saya mau wae kasih. Air rasa nuhin bete digor. Paingan oke. Di gedung Serbagun-gun. Una. Naon sih teh ngomong cek ku ngaheo teu ngarti aing mah. Naon cenah? Kudu aya juru bahasa pamejaankeun atuh. Oh, hayang dihartikeun ku aing. Heeh. Juru bahasa karang ngarti. Sok atuh ngomong. Ieu teh aya pikeun naon? Oh, ke tenang lana. Kumaha kinten-kintenna urang teh bakal hasileun ieu teh? Ya mudah-mudahan we. Kira-kira geus Oh, kira-kira geus kanaon piduiteun. ai pokok
Ari maneh teh saha ngaran? Heeh. Oh nya teh apa? Aduh. Nama kata apa di babaturan? Heeh. Hah? Aman. Lain. Ucok. Lain. Odong. Lain. Dodi. Yang disebut Dodi. Dodi naon? Dari sono. Urang mana maneh Dod? Cikampek. Lain. Subang. Lain. Sumedang. Mana tuh? Kamis. Oh ieu teh Ciparai panjang teuing. Naon we teh? Cianjur. Kamis. Urang dieu. Oh, naon ieu teh? Oh, urang Bandung. Laguna halo Bandung. Kita lo Bandung atuh. Di mana di Bandungna? Hah? Loh, naonnya? Ciparai. Lain. Gede Bage. Lain. Jauh-jauh. Arca Manik. Cipamokolan lain. Cipamokolan. Mana tuh? Boron Majalaya. Kita Barono Garing. Boronong Garing bener. Salah palaguna. Urang Majalaya ada Barono. Oh bener. Ai maneh naon ka beuki teh? Tutut. Lain. Naon? Roti. Ketan. Roti bakar. Naon? Roti bakar. Sisok lagukeun naon? Solenak ayeuna. Benar. Calena. Colenak poho deui. Coba deui. Benar. Geus boga kabogo maneh. Di mana? Jauh. Di mana? Gede Bage. Urang Sumatera. Bener. Ai karesep maneh naon kukat-kukut? Manuk. Manuk naon? Oh, buuk. Lain. Maja buah gitu. Leuh, manuk naon? Calecet. Lain. Bisa kumaha jadi sadana teh? Oh, soang. Jauh. Aduh, monya soang di sadana kitunya. Alah, ampun. Jauh. Hah? Cager. Oh, sawang zona. Masuk. Hah?
Ulah tong panjang teuing atuh teh. Maneh teh ka itu. Naon atuh teh? Oh, maneh teh hitut. Naon atuh? Nah, saya teh bodoh-bodoh teh, goblok. Hampura aing moal lah hayang ngisi aing teh nya. Goblok teh. Sakitu geus dibere. Ngarti aing. Sakitu geus dibere isyarat. Sakitu kenang beberebetan teh kumaha ka denge. Datang aing teh mun jara rempling sararea hayang dikenangan uing teh ade. Oh sok atuh. Hah? Oh sok atuh giga kayaknya. Urukan ai tadi kumaha. Tah, genah kitu mah. Hei, aduh, nun katampi lah. Bener gitu dah. Aduh, nun mun nararin caki nun. Iya. Nah, dah dikenangan bieu teh sia teh. Hah? Maneh bieu teh dikenangan, hebat teh tukang kenang teh euy. Bener tepakna euy. Saha teh euy tukang kenang tarik dibon ku aing saha ngaranna? Eta teh Berlin. Hah? Berlin. Oh, Sutisna. Anyaan budak sia meureun. Nuhun urang mana teh Sutisna teh? Di Banyaran Berlin. Hah? Di Banyaran. Jauh atuh Lemang mah. Di Banyaran goblok lain Lemang. Aduh, kumaha itu dikumpulkan di aya naon? Diuklanan, diuklanan. Saha? Naon saha? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot? Nah, nepi ka dibeakeun ku sorangan budak teh. Oh, budak teh ampun. Musingkeun sia teh goblok. Hah? Sia musingkeun. Ya atuh. Sarua di bapa maneh teh maot. Hihihi. Mun pika geuleuh deui. Naon panyawatna? Saha nu maot? Ya atuh. Saha nu maot? Liper. Oh, atuh cing sabar we keun bae da katuturkeun meureun kurang oge. Goblok. Awa nu maot awa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos sabaraha sasi. Awa nu maot saminggu. Aje. Beda-beda teuing. Keun bae tong diceungceurikanna. Da meureun katuturkeun kurang oge ae-ae. Tong diceungceurikan aje. Anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Aje. Tah kitu amin gitu. Kala beuki parna goblok. Kala beuki parah sih teh. Untung gitu mah baturan teh bese ge.
maka sana orang jadi dewa aja ya. Diuk. Ciprit ngatur kayaknya babak coy berat. Diuk. Urang bakal jadi dewan. Nah, siang rugi maneh. Naon? Ya. Jadi dewan mangke kumaha lamun drag-drag jantung. Nah. Kapan di mana aya budak geuning mangi karewasa sok dewan? Sawan damel. Nah, sia teh kabina-bina teuing. Ai sawan mah di luhur geuning haseup. Awan mah dalang eta mah putra Dede Amung atuh. Wawan mah di mana urang ningarek paseang ning tong wawanianan. Dilawan. Tah kitu ya denge Gus ya. Di mana urang sarada geus jadi dewa sok maneh hayang jadi dewa naon? Uing mah hayang ngebor. Hayang nyieun cai nu murni. Beres atuh. Ai maneh uing mah lamun dipercaya kitu oge. Hayang ti bagian pertanian. Maneh wing peternakan melak naon melak kungkang kungkang teh ngeunah teh diseupan dipake coy sama kangkung atuh tama. Nah sia teh ai kangkung mah naon ai kangkung mah di mana urang ning erek ka hiji tempat tuluy kaliwat eta teh ka kangkung kalangkung. Nah sia ai kalangkung mah di mana urang lempang deket lampu geuning ai sok aya kalangkungan kalangkang tama. Nah sia teh jauh-jauh tina kalangkung jadi kalangkang. Panaya laguna kalangkang mah naon boga ka bogo jauh
mentas laut leuweung gunung boga kabogo jauh teh mau melegung ai kalangkang make ye mungguhing dina kieuna teu nyari teh bina-bina teuing atuh sia teh oh ai maneh mah ai dahar jeung uyah wae tapi hirup teh uyahan cing sekali-kali mah eureun teh cicaheum lain dewek sangeunahna eta heureuy di mana wae eta teu merenah kudu bisa adaptasi hirup teh adaptasi silih ajenan geuning jangan ngerokok mah tara naik kereta api aduh kalau bulan bisa ngomong pasti cari-carikan ku bulan tong digugu teuing perintah bapak dewek teh bisa supaya dewek diganggu supaya dewek diheureyan dumeh eta lagu pamenta bapak dewek dari bapak dewek mah manusia eksperimen manusia percobaan eta teh kolot urdu wajib digugu kolot mah kolot kuno jelema can angeus eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal pokoknya jeung nyebut produk gagal ini yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini nanti sia doraka jelema kitu karena merugikan halayak ramai produk yang sudah kadaluarsa lamun dina kahakanan mah bapak dewek teh kadaluarsa kandung formalin pangna awak nepi ka kitu teh mangrupa teh tadina geringan tuluy ngakan obat eta teh overdosis bapak dewek teh jantung oge geus digenti ku jantung cau kakolot sieun kawalat da lain turunan Sang Hyang lain turunan naon-naon bapak dewek mah turunan manuk pinguin coba aduh sarisi teh gitu batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur geus teu mangrupa coba geus kamana karepe teh ari ngomongna teh hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka Badranaya Lurah Semar kuda Australia lain kuda pawana kuda Australia oh aduh ampun Gusti nu agung iya kenapa sih tindakan bapak saya jadi begitu jadi begini bagaikan orang yang anarkis coba kakolot ngomong ka batur dina lebah dia bapak dewek bagus lah tempur digugu lah bisi jadi mitos naon mitos teh tong dikultuskeun mitos bahaya lepas dina akidah mah jeung aya kuburan Semar nanti udah benar aya batur sok dijarugjug batur sok dijarugjug ning kuburanana kuburan Semar malah cenah ku cinta-cintana der nyieun geuning tina wesi kuning gambar Semar seukeut geuning abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang padahal paragi dagang mah modal jeung jujur duit eta jauh pikiran teh der Semar dibebaskeun kana loket bari ipis tuluy ditulisan aksara Arab nih dikolaborasikeun tuluy jiga komo dibungkus ku lawan bodas nya maka minyak sengit ke Jerman awa maka labuki ka wah asa heueuh sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima
kuburan anomana mana jauh kuburan Pandawa Gunung Arjuna madangaran murid mah Gunung Wayang komo dalang-dalang ini ngajaruk jo Gunung Wayang tararapa itu teh hayang payu macing halus wayangna malah aya tekenan Asep Sunanar pada hayang macing buntung teh cak orang nu cak itu eta teh bener akang sok aya nyarita kitu nah aya ku kabina-bina teh nya di mitos-mitoskeun Bukit Jararawu lumatak kurunyung Islam teh di dieu tah penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh bener ulah ngawur pamadegan da lain menang jelema ari Islam mah lain usahane menang jelema teh ngaranna da tirituna mah tina jorojoy tina Sumerah Pasrah sok numatak ulah wa kamaranaot geuning cenah geuning ceuk pangeran itaqullaha haqqatu qatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun ulah wa kamaranaot saingat can cicing dina kaislaman aya keteranganana ai ngaran-ngaran jelema teh Sumerah Pasrah mah ulah wa kamaot teh Sumerah mah da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kudu kawasa jadi we marah kahyangan cicing dina alam kapanasaran numatak bebas jadi we gentayangan dikepung ku pemburu hantu ngasupkeun kana palaes belego ge hantu namun urang mah ngencar der diabuskeun kana botol dae asa ku kabina-bina teuing atuh deui asa Bukit Jararawu akang hantu teh kabeuleuh pamadegan teh asa Bukit Jararawu kabina-bina nya euy pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh meme init ge urang teh geus sieun pugu dina diri sorangan cikolot teh mah geuning baheula hayang nyaho sia rupa juri hayang ai juri teh cenah gedena teh sagede muning rupana teh jiga hurang gedena sagede kuring rupana jiga urang sorek dina diri urang kumatak silek krepek ngenteu ngajari gajuri tapa Asep Taruna dasana mah begang ngan balik ti Mekah jadi montok sabab naon gede hate dari dieu bari teh goreng patut eueuh batur aji ka Mekah meureunna loba urang negro ditu teh aya leuwih ban gede hate manehna balik ka jadi montok jadi senang tidinya nya sembarangan ngomong bisa ditilep lah bener ngumatak Semar mah wae Semar ngaranna ge naon ulah kitu teuing ulah kitu teuing ka kolot teh si doraka ngumatak aing hayang geura kiamat teh hirup ngarep kiamat hirup teh hayang geura parina ka akhirat sararea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieun neraka doraka ti anak Allah, ai bapak doraka ti anak, mamun anak doraka ti kolot, loba ngomong tegas kemana kan? Naon? Allah, bapak doraka ti anak, mun anak doraka ti kolot, loba. Aya. Allah. Aya. Allah. Anu kolot doraka ti anak. Allah. Di mana-mana oge. Dina keterangan ge Allah. Aya oge. Aya ge anak doraka ti kolot. Anak doraka eta ge loba. Ngan ieu mah aya kolot di antarana doraka ti anak. Lamun aya buktikeun, ulah jadi ribut. Anak bapak doraka ti anak. Loba jelema anu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan micen orok. Gini eta sia doraka ti anak aya. Woyo jempe. Woyo jempe. Eleh sia. Wah, meureun pangna dipikeun ke meureun anak jada. Naon? Oh, pangna dipikeun ke kuinungna anak jada. Nyalahkeun ka anak si belegu. Ya heueuh, pangna dipikeun ke.
lain anak jadah teteh indungna haram jadah pangna dipicieun oge morenan kitu teh hasil hubungan gelap. Oh, maksudna Kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Ulah nyalahkeun budak, bila budak pasen boga dosa. Ieu anak jadah indungna haram jadah. maksud anak jadah teh kuring mah anak luweuh bapaan teh. Naon? Anak luweuh bapaan. Anak eueuh bapaan? Oh, Saya tuh mikir ngomong teh. Mainnya nah eta awewe reuneuh teh teh gasa-gasa kena pager. Bukeujeung eueuh bapaan aya meureungan teh tanggung jawab unggul nu matak kolotna haram jadah. bener atuh. Rumah sakit dosa. Hei, Teu ngarumasakeun dosa. pada si ayah. Heuh, nu matak cing salaladar teh nepi ka perbadinya tah hirup teh. Oh, bener tapi kan Tujuan zaman Nu matak lamun semar hayang bagja hirupna hayang selamat dunya akhirat. Anu jadi anak teh bumule oh, pikanya kumah dampa suku anak teh. Da lamun ayeuna dipikir dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa. Si horeng ari kolot teh tunggu rahayu tangka darajat. ai kaprego jika anu heueuh. Sabab Gusti moal ka hampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana nya bapak. Ari kaprego jika anu heueuh ngomongna. Leres tuh bapak ge leres ceuk bapak. Sedangkeun lamun urang doraka teh indung ti bapa lamun dilemur ka ranu lamun dileuweung ka dangdeur dipake pangaret bingkang dipake pamikul benggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niuk lir hirup cara gamparan awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi kotornya panya leres tuh ekses mah kan eces dah Jika anu benar ngomongna anu benar. dek teh kitu kumaha sabab indung disiksa ti keur nyiram keneh ku anak tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nang karak sare eungap nya ngigir nyeri nang kuban teu bisa pisan burusu teh ngajuru nepi ka goyang getih indung disebut lagi ngajuru juru na maot dendam ka anak teu kalah nyapanya leres tuh Ai kaprego pada benar ngomongna teh teh. nu matak wajib urang ngahormat kana jadi kolot ya banyak Ya, leres tuh udah sari pambeunangkeun. Da tadi malah kitu ngomongin. kanu jadi bapak teh lamun panggil balik digawe ti mana wae gabrung nu jadi bapak hormat. sujud ka indung heula tuluy ka bapak Ya, empuran. ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapak naon sababna kudunya ka tuur sabab gede jasana teh tuur teh dina waktu nyieun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang teh goblok Geus, wah benar. Ya, jadi we kalau teh punung, da eta ngomongna ka mana kan? aduh Gusti nu Maha Agung da sia teh ngabejaan sugan teh eueuh Biar aku teh kaciri sakitu gajeng. alah mun ngageblek aing jeung poek bapak aing Jadi we ngareo. sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan oh heuh idangan anu di jerona bolu kan bodas Hidangan pada bingung di bere biar gitu. Isinya kan jamaah yang mau Jadi we ngareo punung. era makanya ngayak ku awi awi bos Borma. ku awi bos Borma nya Oh, bos Borma. aduh ampun Kang Gunawan teh Panama Mana rekor. Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia Sumo. alah wilujeng Pak Haji Dinar Akang oge ke tahun payun Juni teh urang ka Perancis sebulan di ditu Wah, beres kok. aya nu menta deui di luar negeri juga jag-jag Enggak tahu nih meureun akang mah. Duta Indonesia. duta Indonesia cing ai pingkeun lamun dewek ngor ngocok kitu teh kodean aya gitu
lain aya tadi pengker aya sugan kuring mah kodean sugan kuring ieu memenuhi kawas nu hayang puas ka aing teh lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh nararumbeng teu sirikna dari kodean ge teu ngarti-ngarti piraku teu kaciri lagi gireun Bapak curugna kana lampeus. kemah heeh nu maca ulah kitu pingkeun mah ieu mah ngaku dulur ka dewek Punya Pak Etika. punya hawatika sia teh kemah mun aya teh ulah leel atuh atawa lamun aya bapa di tukangan dewek teh ngelel selain teh kodean jika babaturan urang ge si aya jika babaturan urang ngelelan muning ini alah ampun alah juga ne kok awih mekelan ke DWK nya bakalan roti bakar alah nuhun naon doana we teh sararea doa Dodi eta mah. alah ampun cing euy kang ieu teh Bapak Haji Ali Dinar jeung itu bali deuna kagungan mantu aduh pararaas tereh kagungan putu meureunnya teh sumut putu dinu ditikahkeun ayeuna nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai aduh menang jasa menang jasa menang-ondangan ka Australia nya profesor teh kitu-kitu oge ai daek mikir mah kitu kitu daek mikir mah ieu teh di dunya teh bohade boh goreng ge pikiraneun grepe ceuk saha reungit teu mangpaat cenah masuk demam berdarah nya di lain pihak mah nya tapi sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk baygon obat nyamuk tuluy naon deui autan jeung sajabana pek ku pangeran teh eueuh sia bereungit sadunya eueuh hiji acan da Allah makawasa bangkrut sia ta pabrik obat nyamuk teh loba deui penganggur nya eueuh nu teu mangpaat lamun urang dipikir mah tapi bener si orang segala rupa ge mangpaat kudu daek ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison tina nyileung-leuman hayam mikir manehna nyieun listrik listrik sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison si sadar pikir bawah dinya gitu tak ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyieun rebab rebab dapat dikesetkeun ku jelema alah aduh kitu teh euy daek mikir segala rupa oge heuh ulah cicingeun ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa tina jenuh tina kesal bisa tina kesel tina jenuh hayang neangan wanda deui nu anyar empek ai seni mah bebas berkembang masina kolot-kolot baheula ngan untung geus pararae aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu luar tina tetekon ditentang murukana meureun rek oyag aing heeh kalah aing nu ngebelenyang negdreug ning keliling dunya keliling Eropa nya eta teh hasil kreativitas teh hasil mikir hasil studi perbandingan tidak segala rupana lumayan pan aing tina hasil mikir wayang itu teh nepi ka beuli rak piring rak piring mah teu kudu keliling Eropa ka kitu tak kitu euy bener ka nya ieu Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murid supaya alus karunya ka masyarakat apa kayeuna mah manfaatna mah
hikmah nama moal keresahan matak mayar wayang teh gede tengah hiras Nggak hiras mah boga kaera. alah malahan cenah enjing-enjing mah dek namahan keur ongkosna kitu Gitu. kadewek Pak Haji Ali Benar teh. lain hayang kapuji di Pak Haji Ali gitu rek mere ongkos deui teh Lain. nya ka urang Ya nya kana seni ya keseniman. nuhun Pak Haji nya Ya keseniman. Pak Haji Ali seri ya gitu ampun aing Hari masa diberi gubernur mah ulah dicerekan. alhamdulillah ya euy Bakak. urang teh pan aduh kubas bisa napa tepung lawung pamprok jonghok ngeun peucing ieu sararea Beres. ngariung mungkulung mayunan panggung bongkok karonyok mayunan balandongan heuh Nyah. ai dewek salah abus di kalah jalan Bulah Wetan itu di Bandung Oh, di belenjeng Bandung. teh ngadong ka itu nah cida ieu teh jadi ka Ciwastra jadi muih he aing duh Pada aya ampun aya janur. Nah teruskan gak jadi dihanap. nya tak kitu di lemu sorangan ge kadang-kadang linglung Oh, aya nama Heeh. aya nama geus pinu ku perumahan. Ada di Inggris di Linglung. cara di Arab aing Makan Aduh. jalan. dina syai teh sopa marwah teh gini Ya, bolak-balik teh. eta mah katilu balikan jo lekat teh teh leuleus ngadak-ngadak tuur nyeri keuneng nyeri aduh jo brek teh teh mah diuk Olah. lieur ongko ngan inget cenah sekolah teh lamun mangih kejadian kitu teh kudu salat teh 2 rakaat salat tobat Salat tobat. jauh ka cai tayamum salat teh aing teh keur sujud buledag teh katajong kudu lalumpang Olah. muni muih atuh heuh da semplek dicak semplak ya aing naon dosa aing ingat teh aing teh sok ngalarikeun doma teh sok ieu baong ditajong wae aduh inget eta Oh, emot. heeh Oh, si orang teh balik teh ka urang nya. Urunan mulian nomati. Eta ka doma. eta mah euy heeh Daun akak seri. aya deui da Mah. keur dahar bereng teh teh moal laleur mun pinuh di Arab ingat aing di kadang doma teh sok ngalaleur ku lem Ku lem. heeh salatan di 2 rakaat aing geus salat kalah buki loba laleur lain 2 rakaat di laleur cing teh ieu mah aduh ampun Ai geus salat. Ai geus salat kana bikin apu. ya riwayat aing mah historis Teu alah ampun eueuh kana bikin apu. Balik di Mekah di mutiara di dongengkeun teh. heeh tak kitu euy Bener akang. cenah dek oge hayang hiburan euy ya Ah, aya hiburan mah sok. Hah? Sok atuh. Da hiburan. hirup mah kudu kitu atuh Bebas hiburan mah. heeh doakeun atuh panayagan sararea sing bisa ka Makkah Amin. Tanah suci. Bisa umroh. iya atuh bisa umroh seling teh Bisa umroh. heeh Bisa umroh eta ke Jakarta. kitu tah hah Gitu. Gade ka hareup mah. pandukun Islam anu kalima teh mun kawasa di jalana Lamun boga. alah ampun euy lah ai geus kolot kieu maroba ai kahayang gede geura Oh, jak ai awak eueuh tenaga heeh Tanaga leuleus. alah lamun teu nginuman Aladina kapsul lapur Lapur kan. jerek nong dia geuning Aladina Kan untung gingseng dari Royal Jelly Royal Jelly. sia grepek pecakan Wah, deuk isuk ah. heeh aduh Hariwang tadi. Isuk pere adeuk meuli ah. teu hariwang di deketan ku awewe teh Jeung Iya. menggairahkan kepada istri orang menggairahkan kepada istri heeh istri orang lain. Campur rusak bumi dan bangunan. dicampur gerak kotak bumi Ada pasak bumi pasak bumi. dan bangunan alah ampun Aladina kapsul Paingan mere gegeh wae atuh. hirup mah kudu turut kana sunah rasul geuning ceuk darso teh mah ceuk darso Macet Darso. mapa jalan satapak gitu ngajog-jog ka hiji lamun
teka rasa capek sababaya nu ditean hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli kajeun tuguy nu penting mah sanapi ka tempatan nu dijujug dek ngalongok anu ngora suga nu kolot teu nyusul juga nu kolot teu baeud sugan teh moal baeud alah ampun tah mapai jalan tapak saha tapak Rasulullah itu naon ai tapak Rasulullah teh DP handap asor sopan santun ramah tamah sumerah pasrah ngeureuyeuh nikreuh dina agama istiqomah tawadhu DP handap asor tapak Rasul teh nya ulah gede bohong benar gitu jujur kudu nyunah we nyunah Rasul nyontok pan nyontok di ayat salamat di hadapnya alah ampun hiburan we ya sok itu gerak badan we itu kayaknya aing ngaputing kamari masyeri beri aki-akian nah yang seri kenaon ya Kang yang serikeun aki-aki adan di masjid ai napas geus beak meureun nah eueuh deui cing atuh mun urang mah budak ngora nya euy budak ngora ge ieu mah aki-aki dititah adan gara titah jadi DKM mun dimaksakeun maneh eueuh khawatir Allahu Akbar Allah napas meureun euy napas beak pun teh dung-dungna we la ilaha illallah capek betul ngageuingkeun subuh geuning eleng dulur muslimin Mustafa Aisyah gitu cek manehna keneh pohoan muslimat ada geus kolot karena ge atuh aduh urang berjamaah dina salat subuh itu kewajiban urang keur di dunya padahal atuh mun urang mah duh diajar nyeni saeutikna make seni nya Kang eling dulur muslimin muslimat ayo salat berjamaah dina waktu subuh estu kewajiban urang keur di dunya pikeun tibakaleun engke di Majalaya di akhirat aduh ampun wala wargi gitu gerak gugah ulah ka jong-jona gerak gugah eta mah tos gugah mah bade kulem deui mangga ae salat gerakan cai geus kolot bari peuran eta dana wala wargi sadayana gerak gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae jam berenang barang ngareret karena jam ding-ding geus eueuh deui aya nu mau ai dipauk ku di teteangan pek teh ku incuna di pauk tadi dibere rokok mari lagi sabungkus diajak apa beri geus saha Komo bulan puasa kumaha bulan puasa
Walawargi aing geus salat asar meureun tunuh teh aki-aki teh. Kuseuk ke sare. Dikarasa tuh. Aing nyari-nyari geus poek. Padahal poek teh hujaneun. Angkep brek. Oh, yo cetrek teh kana migder teh adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beureun katempo karek 4:30. Da ieu mah keur latihan. Atuh puguh nu paruasa teh malah locor. Oh. Aduh. Didinya kaki-kaki teh mah. Ya. Mungkin ke masjid ke didinya. Trauma. Alah. Ngomong geuningan eta bulan puasa benernya da di imam bener aya sangu teh pangirim. Pangirim. Da teh boga pamajikan teh aki-aki teh. Kolak oge pangirim. Kolak pangirim datangga. Harana tek di dahar teh daguan adan. Kolak jameng teh. Bari lalajo TV gini ngalajo Asep Show. Ngabuburit. Ngadaguan setengah sejak ngadaguan adan. Dan Keur ngadaguan kitu joker lek ke sare. Oh, karunya. udah malu muskolot tuh. Ai eling-eling adan keur tungtungna na TV teh. La ilaha illallah. Korejan. Allahumma laka syumju. Barang rekop kana kejo. Dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan sholat subuh. Aing teh buka henteu, saur henteu. Kusaha kepae. Makan ku lapar. Tragis teman endingnya teh euy. Ampun aing. Makan ku lapar. Alah. Pot. Syukur euy. Keur kumaha parene di Lebak? Nah, teu galanggung ka dinya. Hanya tante. Keur kumaha pare? Nuju cara ricing di sawah. Cing balik saya ngomong teh. Maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh? Duh, kada teu terang pare awewe na. Apaan pare mari gamarkeun ada dewe Sri. Hah? Sri, apa sih Sri? Apa nusuk dia karena gorengan? Teri mah. Teri mah di mana orang geuning boga pemajikan orang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri. Anak tere. Anak tere jauh Tere mah di mana orang lupa kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi. Tere beleguk teh mah. Tere mah samara mah sere. Goblok si cepotnya tong dilawanan atuh bari nage sarwana eta ka mana karpa ngomongna teh si goblok eta ku sarwana atuh kabina-bina teuing saya teh ngomong teh ka mana karpa kuas lain jeung menak ai menak mah puguh sok hiber nu hiber mah manuk lain menak hari manuk mah di mana urang geuning di jalan pepangihan aduh euy ieu manuk duit menak sama sia teh jauh teuing ngomong teh mah nya tina manuk kana menak ai menak mah di mana urang mangi barang di menak ku urang kana tak-tak dipunak beleguk teh matuk atuh sia teh kabina-bina tenjang tong dilawanannya punak mah anak punsira punuk sama aya punuk bari carekan batur geuning urang teh ini punung sama beleguk punung mah aya laguna geuning nya walungan ti kota Bandung si kapunung sama nah sia teh punung nya punung teh eta teh geuning naon nya pan sok dipake tiung ku awewe tudung dengekeun ku sia
Itu menjadi hal kita akan memaksakan mana? Ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh jelaka dewek ditenggelan euy. Nah mah keur ditenggelan ditudung maling, dituding teh belenggu. Ai tuding mah geuning sok dioperasi, suing teh mah. Ai suing mah geuning sabangsa jeung entok, soang. Ai soang mah di mana budak geuning mangi kareuwas, sok gegebengan wae teh soang, soak teh mah tuh. Ai soak mah baju di mana diberewekeun teh soak, soek teh mah. Eta ku dilayanan wae atuh sia teh. Garelo, anak si Semar mah. Nah, sia teh. Gelo saja. Ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo, digali kalau goblok. Tuh, kabeh we gelo ieu mah. Itu sarwana atuh. Ai gali mah geuning sok dipake dina ramo. Aduh, cincin teh mah cuy. Ali belenggu. Ai Ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teuing lila. Nah, sia teh. Jauh-jauh ali teh. Ah, nyata atuh. Lila mah paman aing ngantos maot. Lili teh mah atuh. Ai lili mah geuning sok dipais. Lele aman. Beri jalan rauh atuh. Ai lele mah atuh di mana urang digebug ku batur teu wani ngelawan. Lele. Lewe. Ai lewe mah dengekeun. Naon? Apaan ku sareng ge pika hayang geuning paleleweh, paleleuwih, Jauh paleleuwih. ai leuwih mah sabangsa jeung teureub. Kaleuwih atuh teh mah. Sarwana gelo kabeh. Ai keleuwih mah liang belut geuning aduh mani keleuwih. Mulisit teh mana sia teh. Ini jauh atuh. Begini itu bagi jalan rauh. Ai mulisit mah kapa geuning maju ti hadap. Waduh mani mulisit melesat ya. Melesat nu kitu mah. Melesat mah lagu naon melesat ngapung luhur jauh di awang-awang geus jang ganeng. Manuk dadali eta. Maksudna mah meureun si cepot teh meureun si Tarida manuk dadali bapak teh si dadan. Dali atuh tah mah. Nah, sia teh. Eno. Ha. Iya, eno iya sih. Ha, eta. Nah boga sabaraha sering cenah kitu. Ada mung ieu hiji-hiji. Eta jauhnya ti negara aslina ka dieu sabaraha dinten ti ulah. Saminggu euy. Datangkan dia kita Marukana teh didatanyakan ngagadeung dina pudunan ngan udud di datar pun kitu deui. Kahujanan katiisan kepanasan. kayak bunang. Jemuh. Jauh dijujuk kawang di tiang teh eta enong nu dipake ku maneh rek dipenta rek ditukeran ku harta kekayaan. Eta jadi undangan. Di aksara. Waya nawa. Eta teh naon eusina teh? Ah. Ieu mah teu aya eusina kosong molongpong. Eta naon atuh make nu kitu? Eta sing Aisyah aya nu masihan artos teh sok bapak mah. Aksesoris. Aksesoris. Masihan wajib bener. Pantatangga teh teh aing ngalangkung teh masihan wajib terangina. Bus. Iya.
Ayo masihan beas tilu kinta bus kana endong. Nah abus gitu. Ada abus wae kana endong Semar mah. Iya. Kan dibawana kana ojek. Tah dek dibeli eta teh. Ya jualnya Pak. Jangan rahau. Buru-buru Pak, abdi hayang HP. Rek SMS-an Pak. Cukup halo na telepon tadi gitu nih nih. Aduh. Nah, ada HP maloba di jinga di nyata patat geuning ngarantung barodas. Tape eta euy tape. Ieu mah HP. Ari HP mah di mana urang melak pare geuning eueuh sian di jalan HP teh. Hapa eta mah. Oh, apa? Ai hapa mah geuningan sok ieu, sok ngalalauk di balong. Apo eta mah Haji Apo. Jadi kana hapa atuh si teh. Aponya. Ah Haji Apo. Ai apo mah pergi jeung Pak Apu teh mah. Ai apu mah lain minantu bah umri, apud teh mah. Hari apun mandi-mandi digebung urang teu bisa ngalawan apun. Ampun. Ai ampun melauk leutik impun. Coba deui berenangkeun antap. Ai impun masuk dipake ieu geuning eupan pergi ka mujair lukut tama mun jauh tina impun kana lukut. Jauh atuh teh ibu. Aduh ampun euy. Alah ramai euy tuh. Mangga seunah make jeung kedah ditukeran sagala nu. Ha dibikeun. Ih. Demi katang terman nagara mah bujeng hingga ka endong jisim abdi bangga. Soleh geuning si Semar teh. Teu sangka si Semar. Teu sangka maneh teh soleh mah. Yang teh cedit gini eta. Nasaha teh nepikeun pajar si Semar pedit teh. Nyeta duka teuing atuh. Geuning soleh ka bina-bina heuh syukur mah. Syukur euy. Kira-kirana hayang sabaraha diberi duit teu kedah. Nah, jauh di jugjug anggang di teang hawatos teuing prayogi ieu enong make jeung kedah amuing Bisi pajarkeun sim kuring komersil. jang karunya Deuh teuing jang. Nah geuning ngaleos mah ditukurkeun. anda dah mung hiji-hijina ulah Ada di aksaraan MU. bade dibuka punya ada izin lain nama ke izin bisi ngoceak dari paku gitu dipaku hor tina naon bahana si Semar tina kai abasiah nah teh alah ampun bilih ieu mah bilih jantan sudon mangga Eta di aksaraan. ye enong jisim abdi mangga kasangaku eta mah bade digentosan nuhun aya naon maneh pot ieu teh ti kapungkur pur lanceuk teh ngalamun wae hayang mio Hayang mio itu kira. hor padahal loba atuh cinggara lacang mio mah di ditu uluh nuhun atuh kula dek nu jabring dek nu naon bulu tilu mio naon mio geuning eong ya gitu lin ya ada ucing mah Jauh-jauh. ayo ucing mah di mana urang ujuk ajak geuning hayu urang ucing ulin oh bro jadi ya terbikeun mah sumuhun mangga Sok atuh anger Citra Yuda. bawa ka jauh bagja nu kaya papadana penasti kersayang tumampara ieu enong Semar Badranaya barang pada dicanak ku Citra Yuda
ngadak-ngadak ngeblesat kawang awak. Loh, dulu itu nah amuing nah ya entong nah saya keprok sakit terido mah ku ngajar kamana karep bisa ngomong teh dek ngaheureuyan kai rek ngaguna-guna dek ngadu ilmu kai tejo loba Kurawa teh sia Raja 100 Kurawa teh apal hiji-hijina ana teh apa Kurawa ge moal kadang-kadang teu nyatu nah kudu beak waktu sapenting jemput nataan Kurawa lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti sia kulawarga kudu dipodaran hah itu ujangna ieu kajadian eta ku bapa diheureuyan nyao ah meureun teu ridoeun eta mah nya teu ridoeun teh sahana lamun eta enongna nu gablegna sia teu ridoeun mah sak dek dibalikeun deui mah itu ujang cilaka di pae aswata macam kadi hei keluar aya ulu tuman oh kolot eta didengke nepi ka hare-hare pantas eta hiji anak bapak digusur dibuntang bantingan ukur merong jauh ka nyaana teh di mana belana kanu jadi bapak mana letakna ka nyaah teh ai nyarita kawas nu heueuh rek bela rek kanu jadi kolot ai buktina geuning ngan barang pentana we tiba heula oh panasan manalenge teh mikir lain heuleu aduh ngomong seagama ai sia ngejedong bae kita polisi kita selfie singkat ada Eli gini ya dah ai akah hirup demi Allah euy hari sileung euy naon hari sileung nyeta kuring mah pae hayang nyari sia deuleu hayang aladina kapsul indung euy udah wah malaikat lah malaikat waduh tinggali nora aya budak nora euy walu Gusti lain ieu jelema mun kasep teuing ieu nya turunan babah di kana turunan babah euy kasep teu jeung sipi teh babah mana babah Cirebon kunaon sampean rag-rag bieu ka dieu nepi ka teling dikersakeun kaula melekung ka Maha Agung Jabrata ka Hyang Maha Sukma anjeun dikersakeun can nepi kana waktuna maot dikersakeun mangitna beuteung kudu panjang umur bulan ade saha teh aden teh asa asing ilmu lima aden teh alah asana mah peda
ngaran kaula sumu Jaya Sakti. Jaya Sakti. Suruh kegantungan teman. Jaya Sakti, Jaya Sakti. Jaya teh 27 jeung 8 dolar 27 jeung 8 sabiji 35 jeung 7 35 jeung 7 42 nya ayo 4 jeung 2 genep jeung 11 Itu bro. jeung 11 genep jeung 11 teh 17 cokot 4 cokot 4 17 tingkat 13 cokot 10 cokot 10 tingkat 3 tiluan itu dewek si lain Kadinya pengen. naon maksudna nya nya teh teuing yang udah lieur itu nuhun atuh kula dah di mana lingi teh kaula anu mawi kaula teh teh tihor manihor hor teh 5 manihor teh 14 5 jeung 14 ya wae hiji anggeus yang gandeng oh 5 jeung 14 teh gandeng alah bade kaula teh bade nepangan Bapak Semar bade nepangan Bapak Semar uluh natacan uninga naon maot aduh ieu teh kumaha kawas lain kakolot teh cicing tong pipileuh kana urusan politik cicing moal ngarti jeung Bapak Semar teh maot lan iraha abdi ge teh kantos terang duka tahun sabaraha duka tahun Masehi Jika nama zaman Belanda. duka tahun Mas Jono jadi saliraga teh apa henteu kan aduh dedeuh teuing eta Semar ai Semar mah aya keneh kumaha ieu teh ngomong teh nya ngomong dalam itu kumaha pan itu teh nanyakeun teh Bapak Semar mah meureun aki dewek si eta mah bener teuing Benar teh. kudu kitu nyarita hukum lamun nyaritakeun hukum lamun panjang tong wani neugteug mun pondok tong wani nyambung ngadek kudu sacekna nila sapasna nya cek nyana lain cek lainna Rek abis rek beuneur akan. tah kitu euy wong tua gawe wetan wong akeh pada kelingan Benar teh. ya dataran nyambung saya tahu kayak itu nama dupis salira teh saha abdi teh putra Semar jadi Semar mah aya kene aya aduh nah atuh jadi nu maot mah Bapak Semar nya kaula salah nu masalah Udah sameunang. nah dengekeun nu ngarti mah kitu IQ-na tinggi budak ieu Oh bisa jadi. nya geus sok ieu budak pariksa ka laboratorium oh udah hamil teh Hamil. Aku teh jeung tes darah. saha kakasih teh abdi ya da jadi ning karena abdi Michael Jackson teh abdi Wah, penyanyi teh ieu mah. Penyanyi samuan. air itu aya Dija mana we siapa mah iya ai manehna hayang Michael Jackson ka aing Dija Ada jangkung kan. nya urang mana Dija teh BE tukang Cianjuran teh kalarasan pisan atul upami laras salira putrana Bapak Semar mah dadas injuna oh nya
putrana Semar nyuhun kaulah teh bade dedeus maksudna aya nu bade ditaroskeun ku kaula dulu saya geulai maksudna pisan mah bade aya nu ditaroskeun nuhun ulah nu mawi anu teh duka kumaha nasibna Semar teh ulah nah pada ngeunggulan pada ngepung ulah nah bangsat pengen coba kasih ka kolot teh aya tamu di astina sarombongan maksudna teu pira nyuhunkeun enong ai enong teh dipasih ku jebul sa teh ka bawa angin naon teh enong teh dipika teh penak deui pajar abdi pedit doreng aya tindakan anarkis ular imah dieuneuh-euneuh lebih karuntuh keur mareyon eta masjid nu lebar masjid karek menang yeun abdi can dikentengan-kentengan acan kantun pasang bata bata ke karek tilu siki kita ke panimu ayeuna teh dikepung wakul buaya mangap maksa minta naon minta enong aya enong teh wah ngacelang duka ka mana pajar geus diheureuyan ku abdi atuh kunaon diantep boga bapa disiksa kitu apa dialungkeun rag-rag di dieu tah teh bade ka dieu deui abdi teh yu jeung kaula tuman manusia nu model kitu alah nuhun atuh Aden di mana eta paling di jongla nanti heula kapal idinya digja sakedap aing bade ngaliwat nah atuh ka dieu ge da lega alibir budak mah oh heueuh simkuring atuh tinggal poho bener teh persisnya Mickey Mouse ayo pada etan budak satiran bieu teu ka eta dewek heula sok heula anak lain kelas lain apa lain level cucungik maneh gelut jeung ai ya ai wani mah ya dina meunangna aing era dina elehna wirang
boga bandera. sok silakan dia budak si hareup gitu aing Jeung dewek. oi nepi ka maksa Tapi kageukeun. sing inget lamun maneh dina waktu keukeuh bakal diantarkeun ka neraka jahanam Gimana teh neraka jahanam teh? coba teu percaya sia Nah, si lain nggak percaya. ya Di mana? wah juara Berani tuh deket pindah. deket pindan Eta raka jahanam kan. Atuh cak siang Pak Haji Sidik. Tendangan. sok kayaknya lamun si lain bener laki langit dan jangan tahu saya mau dicoba karasa sebut karasanya Syeuy. Nah, tenggelan dan bikawah nu mati gitu. acan urang tenggelan aing mareureui deuleu ayeuna ditengel ke 100 tahun ditunggu Naon? aya kejadian naon cing dunya ieu Syeuy gitu. Nah, teu nyambung. Alah. Aing dia boga teh makan si Jidan. Percaya. Itu Karena salah tembak pindah. Gol. Alah. Bangun. Bantir kang lah. goblok suka mah malas ya teh Karaos lieur nya. Tenggelan merekpek ka dewek teh dibayar ku hiji ge bieu punah. acan urang punah naon punah ya sanajan maneh pengen kata lebih salah kata da puji apa aing mah geus sedang untuk ngarewa urang iya eueuh turunan teh ditu aing sok wah ya eueuh turunan aing ya ayangnya Udah jahit ya. Oh turunan aing kudu pas ya. Waduh, itu woy. Wah, sia. Dah, sieun tah si goblok. Marukana kumaha meureun si maing. Alah. Si sepot kabur euy. Marukana aing jalma jagung gede atuh. Lain di Bandungan di baheula di zaman Mama Suhaya di zaman Wa Aming Wigana eta sungut si lain teu bisa ngarobah euy. Siapa teh? Di mana teh jelema teh? Mama Suhaya gitu. Gua dulu mengading. Cing si lain teh geus kolot diajar bener saeutik misakedeung deui ge modal. Siapa teh we? Mun panan poe masih lain teh tereh surup. Da teu hayang jadi jelema bener. Tong ngomong tukangan si cepot di dia dari lain. Di mana teh? Lain teh wanieun kasih lain teh pedah si lain teh adi pejabat. Da beungeut mah kasih lain teh merahmai tukangeun mah meurepan. Eueuh nu teu wanieun tapi ka urang teu maritis. Eueuh nu dihiding lamun si lain rek ngajago sing hareupan aing deuk. Aduh, Gusti, aduh liur euy. Waduh, ada petir di siang hari. Aduh. Si cepot ka aing neluh. Kurang ajar ngirim guna-guna beledak teh kana hulu marupana rek mati urang aing. Aing teh raja siluman, aing teh raja jin, aing teh raja setan, aing teh raja Namrud. Nah, sia teh. Sia raja Namrud aing raja singa sing hareup. Sok. Aing tukang teluh urang dieu. Dua kali aing leungeuh kana hulu aing. Dua kali lieur oge euy. Iya. Naon teh euy? Aya nu nunggu Pak.
eta banget tapi kasarupa gitu jeung aing anu neungeul kana hulu aing teh sia aing jelmana moal dipungkir deui sia teh sarupa jeung aing sia nyeun kaonaran di dieu sia balik ka astina aing ditembak deui ku polisi keke naon maksudna neungeul kana hulu aing aing si aing datang ka dieu ka lembur tumaritis dan mereka no aing mah teu didikeun goblok maksudna ngata bina teuing sadeung jago hirup teh sia lamun kana aing sia sok aing mah lain aing sia goblok sia hulu aing dientot goblok kumaha lamun beno aing reuneuh naon maksudnya yang enong teh ya Batara Kala teh ngancam jelema terus dek dihakanan ku si Batara Kala kakara si Batara sieun lamun jelema raja di negara nyekel enong Semar cek saha mau ke jeung ya make rasio euy make otak saeutik mah yen jelema ayeuna sieun ku kala naon hubungan jeung kantong mikir sia teh jelema geus kolot kari ngarubah laku lampah sia tina salah karena bener tong sieun ku kala kala teh apa kalakuan si lain nu goreng nu matak jadi madawa mah setan kasih goblok kamu kan leutik ka aing teh sia beda-beda teh ya nenge ku sia lamun si lain hayang gelut jeung anu ngaran Cit Trayuda saeutik gedena maneh kudu boga pangabisa karate judo silat tinju kungfu benyang lain seuri kemana nganggap enteng ka urang teh oh lain nganggap enteng nganggap pernah ulah nganggap enteng ka batu bieu nu dianggap enteng na leuwih ngulik istilahnya moal pati-pati nangtung di jaket Pramadita aing lamun teu wani ka sia benar buktikeun nya mah bisa silat buktikeun aing hayang deuleu buktikeun tukang silat mah tidak usik ka deuleu ieu pojigrak kitu awak lamun jatuh teuing langsung King deuleu aing enta tepat tilu langsung moal langsung tepat tilu ayah silat punya entot-entotan gitu aduh lain sirat sama goblok berartikan hap-hap nah silat medelekeun contoh ya yang Jawa balik kata siapa jigrak bina-bina teh jangan pikirkan urusan aing jadi aing keganggu kalau aing akan kerja bina-bina teh tarik ber sok sialah hayang nyawa coba tuluy keun
dia mah kaganggu kudu gelo sanajan mana nepi kapal bawana oge tetep dulu lah dibikeun enong syukur tadi dibikeun cilaka we dulu wah bener aya goblok aing mah moal aman dunya teh sapanjang sia kumelenang di dunya moal aman aduh hese euy aduh ieu aduh naon cepot ya promo aja ya promo mah diping-ping ku si eta tara balik ya rombongan maneh teh kumaha maneh da kepala da si lain dununganana kumaha cepot kageuleuh sia ulah ditepakeun ka anak buah jak sapribadieun eta sapribadieun si lain we atuh kumaha cepot aja bisa ya bener teh aya bener ceuk Allah mutlak absolut dogmatis aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk umum aya bener ceuk falsafah tah urang nyokot ceuk falsafah bisa na negara waluya tapi nya eta rajana teh kudu nyekel enong ai enong Semar teh kosong eueuh naon-naon kosong sing atuh balikeun kana kekosongan jiwa ulah mawa pamadegan naon-naon kosongkeun ngaran-ngaran Sumera pasrah mah abeh naon abeh eusi ai mawa wadah kosong jeung bersih bersih raja bersih hararosong hartina lain kosong kuna naon tapi kosong dina hartina Sumerah bari bersih pan meureun urang ngalacai oge meureunan mawa wadah teh wadah kosong jeung bersih kosong di dieu teh hartina urang teh ulah tertutup jiwa ieu mah para rinu hate teh ku hayang kumbung sieun sangsara mah hayang beunghar mah eta teh nafsu unggul ai nafsu somata kaduhung kosongkeun jiwa sok bersihkeun hate moal sieun ku kala ya ayeuna ceuk kala kitu padahal tiba heula oge urang teh ku kala teh diancam lain diancam geus teu keur ai kala teh waktu demi waktu manusia bakal panggih jeung karugian nu kumaha nu marugi teh angin jalma iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar sok balik urang era geus kolot geus jadi kudu dewasa hirup teh jadi mau adik kumaha deui jebot moal kuring mah lain pedendam jiwana lain pembunuh masih di dinya hayang neangan kauntungan sorangan bari ngarugikeun batur tah eta teh ulah sok balik deui sing era ku baju bodas sok itu ha mau adik kumaha moal teh sangka mana teh soleh tersangka geuning bapa maneh ge soleh entong adean ku kuda beureuh ai ka batur nyebut soleh ai urang kotor kitu karena mah muli maju jalan gerak wah jadi bisa ngaluhur wibawa jeung homarah dihormat batur teh di mana ilmuna diamalkeun dibarengan ku kasolehan ai kitu mah nya disebut paneta dari peurepan ti tukangeun atuh diomongkeun baturna kalakuan teh ari abdi ditinggalkeun ini kewe tuturkeun seuing mah tuturkeun kamu eta mu asup ka jero awak mah tukang lotek di mah aya geus meunang nyamaraan di jero mah nya teu kudu ngarenos waduh si meureun teu kudu ngarenos
komplit karinyayan hancer geuleuh nyong geuleuh nyong ngalamas akang tapi kalau lemes gitu palingan bapak sakadenge we aya dikir ya latifah gitu hah cuy anu dagang kangkung gitu Mang Latif atau teman lemes mahal lemes ya holik sok itu gitu ih bapak mah ya latifah ya holik lain holik holik Hai holik mah di mana sileng ngaheurinan holik tong dirinya halik tamato hai halik mah lik sieun dek melu ka sawarga oleh dinya sawarga teh deukeut bancoy nya geuning aya papa nama toko panama eta teh panama siapa panjang ayo kan jagungkeun ai jantan urang patutunggalan sajeung ai ya abina-bina teuing sateh ulah hayang kana caekek cucurut handapun batu ulah hayang kanu pegek samerut sateh gede nyatu ya urang silih hina jeung aing hina kumaha lamun ambek eleh bener naon lamun ambek eleh sok sia hayang nyaho dek saha heula dek dewek heula ka sileuing atawa sileuing heula ka dewek heula ka sileuing jadi perangna perang mental nor saha nu gede ambek di antara urang duaan aing heula sok sia teh goreng patut pege ketos nyaho sia ketos ngucur seuli bau sia teh bangsat garong sulametan leheung lamun bogoh ka budak orang pada sia teh kan ini bogoh teh keur mah hapur sia teh ongkoh roromeheun purujus ai kabeuki nu umum batur masangu dari timuning Allah beri bebeakan naon timuning dicoek ku simut naon ngeunahna teu kapancing teu kata mah sia teh bau sungut teu kapancing sajabat teh bau sungut teh sia teh bau bangke kuat euy geus naon teh nutupan ceuli teh kadenge seuing tadi teh paingan aja paingan teh ambak aduh paingan teh ambak na ceulina dicocokan si goblok daguan deu nek nutupan ceuli sok maneheun ka aing ngahina si gelo naon si gelo naon teh
aja ditangkap. Ajeng ngabekok ya eleh ngabekok ya teh keblok eleh amek eleh tapi aing eleh pinter aduh tobat nya cek aing oge jadi kantong kresek tah ieu teh si Mul Pak Haji Ali muga cing ngartos ieu kantong kosong teh eusian alah ampun Gusti bu itu eno si Mul tina kakosongan jiwa tapi anu bersih ya subhanallah teh ya geura ange kurang sadayana geuning ku hal sakitu hapunten kulan tina saluruh pihak kalepatan ageng semunten alit ka sadayana yo